Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayana urang neraskeun hanca carepon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 70. Carpon anu baris kapidangkeun dina danget ayana judulna nyaeta Badugang Jaya. Yasana walet awang. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Di wewengkon Kacamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, aya hiji desa nu katelah Desa Timbang. Ieu desa sanajan leutik suasanana asa geuman, tangkal caringin anu jadi di tengah alun-alun jeung tangkal asem anu jaregjeg di sisi alun-alun belah wetan. Kitu deui tangkal sawo anu bangun geus sakitu kolotna anu aya kenca katuhueun bale, siga nu mere isyarat yen ieu desa teh lain lembur anyar-anyar, tapi geus bogaheun papatan riwayat anu kahot. Riwayat anu kacatur turun-tumurun, dongeng didongengkeun deui cenah baheulana mah Timbang teh hiji karajaan. Kieu dongengna. Karajaan Timbang teh teu saukur sawewengkon Desa Timbang ayeuna, tapi leuwih lega. Da daerah sakurileungeunana oge ngahiji keneh. Ari karaton anu jadi panglinggihan Ratu Timbang ayana teh di hiji pasir sarta katelah Timbang luhur. Atuh puguh bae pohara rasmina eukeur mah ieu karaton teh sakitu agrengna, katambah ayana di tempat anu nenggang plung-plong awas ka mana mendi sarta deui ka tembong ti mana mendi. Dayeuh Timbang luhur kawangikeunana teh kudua ku tilu, saperkara nyaeta panglinggihan ratu, kadua perkara kacida rasmina, katilu perkara ieu deui anu leuwih kakongaskeun aya kembang kaputren anu keur memeujeuhna mangkak sosoca Timbang luhur. Ratu Timbang luhur anu jenenganana Sanghyang Buluhiris ti prameswari kagungan putra istri, Nyi Putri teh pohara geulisna jeung kacida bidangkitna, resep kana pepelakan, ari wawangina Nyi Gedeng Lara Rundasih. Nyi Putri sanajan geus rumaja putri tapi sigana teh tacan aya maksad kana carogean. Anu ngalamar mah geus lain 2-3 geus aya widakna. Tapi Nyi Putri godeg wae, basana can hayang gaduh salaki. Atuh puguh wae anu janten sepuh mah kacida hemengeunana ari ngamanahan kana kayaan Nyi Putri kitu teh. Ari bade dipaksa-paksa bilih kumaonam kawantu putra anu sakitu ogona. Tapi tina kituna raja sareng prameswari teu boleh ari metakeun akal tarekah mah, sangka Nyi Putri keur saeun carogean. Kapan anjeunna teh parantos sepuh hoyong geura maren geura masrahkeun karajaan kanu jadi putra. Dina hiji sonten Nyi Putri keur jalan-jalan di patamanan ningalian kekembangan, meuni bangun deudeuh pisan kana kekembangan teh lantaran nu kagungan sakitu hemana. Kekembangan oge kawas nu ngarti, meniting pelenong pada hayang dicepeng ku nu geulis, pada hayang diambung. Bangunna teh sukalilah pisan ligar mayak dina tanuh oge ari laksana kungsi diambung ku anu kagungan mah. Barang anjeunna keur jongjon ningalian kekembangan dilandeuh kadangu anu recok. Ari ditingali horeng rencang-rencangna keur ngakutan cai ti walungan pikeun nyebor patamanan. Najan taya saurang abdina anu bangun sungkan, tapi ku Nyi Putri katingali abi-abina teh bangun kacida carapeunana kumaha teu rek capek. Atuh da kudu neker ngadugingan cai ti lebah ka pasir anu sakitu nanjakna. Leung bae Nyi Putri nyipta dina manahna tangtu kacida hadena lamun seug aya walungan anu ngocor ka patamanan meureun abi-abina teh moal carapeun kitu. Jeung deui tangtu di taman teh bisa nyieun empang anu can nembrang dipelakan rupa-rupa kekembangan waliwis pating soloyong. Nyi Putri anu nuju antang teh kagebah ku anu sasauran di pengkereunana
mana horeng patih di piwarang nyaur Nyi Putri supaya ngadeheus karamana atau enggal bae Nyi Putri mulih saparantos dangdos teras ngadeheus karamana. Waktu Nyi Putri sumping Kanjeng Raja Katut Prameswari nganingali bae banguna teh aranjeunna teh tadi keneh oge geus misaur hal Nyi Putri. Ari geus rada lami pok ramana sasauran, "Nyai, nah mana resep-resep teuing kana kembang meni matak poho kana naon-naon tapi ketang saha anu teresep kana kekembangan komo kembang di patamanan Nyai mah da sakitu arendahna itu ieu pada katarik rasmi tapi eulis dibandingkeun di anu katarik ku kekembangan leuwih loba deui anu katarik ku nu kagungan tamanna. Ama jeung ibu," nyaur Nyai ka dieu teh rek nanya ka eulis, "sugan bae Nyai geus purun kagungan caroge. Kapan ama jeung ibu mah geus kolot, geus kudu maren." Ari anu pingagantieunnana teu lian iwal ti diri Nyai, tapi moal hade ari nyorangan keneh bae mah eueuh keur batur pakumaha. Seueur bae Rama sareng ibuna sasauran ngeceskeun kapalaina. Nyi Putri ngadangu sepuh sasauran teh anggur mecehan lampit kuning anu dicalikan teu karsa ngawaler pamariksa. Anjeunna teu kinten baluwangna ngemutan kapalai sepuhna lantaran can aya maksad ku anjeun kana carogean teh. Keur ulang-ulang kitu ras kana panyiptana tadi waktos di taman palai aya walungan anu ngocor ka taman teu lami pok bae anjeunna sasauran, "Nuhun Kanjeng Ama miwah Kanjeng Ibu, mangga abdi gaduh salaki asal kajalma anu tiasa ngocorkeun walungan ka patamanan sangkan para abdi-abdi teu kedah ngakutan cai ti lebak anu sakitu tebihna." Sepuh-sepuhna barang ngadangu kasauran Nyi Putri kitu teu kinten bingaheunana. Prameswari mah dugi ka merebes mili ngadangu kaleahan manahna Nyi Putri sareng tanjakan anu medal tina rasa wedi asih ka para abdi. Dan caning carita dar wae Ratu Timbang Sang Hyang Bulu Hiris ngayakeun sayembara sing saha anu bisa ngocorkeun walungan ka patamanan baris jadi caroge Nyi Putri atuh puguh wae itu ieu oge barang ngadange eta bewara pada haripeut. Tapi najan tanjakan Nyi Putri teh kadengena mah pohara basajana ari ngabuktikeun mah kaasupan pagawean anu pohara banggana. Kumaha rek kitu kapan dayeuh timbang luhur teh aya dina pasir ari walungan kapan dihandap tungtung nama jalma-jalma teh ngan bati hayang nu moal ka sorang. Dina hiji poe aya nu kedal kasanggupanana nohonan tanjakan Nyi Putri Gedeng lara rundasih. Puguh bae sararea oge pada kaget, tapi leuwih kaget barang nenjo dedegan eta jelema. Dedeg pangadegna jangkung gede kulit hideung wereng pinuh ku bulu beungeut angkeup jamros ku bewok kumis baplang semu beureum ari sora semu peura sada guludu ge 7 ngaranna ngumbang kana dedegan nyaeta Badugang Jaya. Kanjeng Raja barang ngadangu kasanggupan Badugang Jaya ras ka putrana nyilara rundasih anu sakitu geulisna manahna mani ngalaket teh hawatos ku putra komo Prameswari mah ari Nyi Putrina ku anjeun mah geus teu kudu dicatur atuh lalaina mani pias les bae kapiuhan. Tapi Kanjeng Raja teu bisa majar kumaha da moal nya aya raja ngaletak ciduh tada teuing kasurakna kajagat raja ditimbang luhur tukang jalir janji ngan minangka ikhtiarna teh anjeunna ngadawuhan ka Badugang Jaya yen eta walungan teh kudu anggeus ing dalem sapeuting. Gancangna carita dakar Badugang Jaya digawe sarta waktu meletek pajar eta walungan teh geus ngagolontor ka patamanan caina mani ngagenyas herang kawas kacida nyecep tiisna. Barang geus kauninga ku Kanjeng Raja Badugang Jaya nagih pasini. Nyi Putri barang uninga yen tanjakanana geus kacumponan ngan piur wae kabur geus teu nolih nanaon terasnya muni di tempat anu baris pibunieun dipake nyumput. Ieu tilas panyumputan Nyi Putri teh tepi ka kiwari katelah desa Buni Gelis. Badugang Jaya ngarasa ditipu
atau pohara ambekeunana sebrot wae nyusul serta penyumputan Nyi Putri kapanggih. Tapi ari Nyi Putri mah teu beunang da geus ngabiur deui ka tebeh kulon. Maksudna rek nedapi tulung ramana, tapi ramana teu tiasa nanaon lantaran katalian ku pasini salirana ku anjeun. Ngan anjeunna maparin tek-tek sakalian ngalemar. Bari saurna, "Nyai, ieu tek-tek di mana aya kararepet nu matak bobor karahayuan, ku Nyai kudu dilemar, ku ama didoakeun." Diur deui wae Nyi Putri teh. Sarta Badugang Jaya oge terus ngobrotna. Untung Nyi Putri datang ka hiji tempat anu aya liangan sasekna salirana. Lus wae abus. Mana horeng eta liang teh terus bae teu nyaho ka mana paratna. Nyi Putri oge rada tebih ongko-ongkoan dina eta liang teh. Tapi lantaran geus pohara capena tu rebah luas anu lain memeueusan, bru we salirana rubuh. Badugang Jaya ngudagna kebat kana deket liang. Tapi manehna mah teu bisaeun asup. Sareat awak ngajunggiringna, ambek we beuki ngagugudug. Damun kongang mah eta liang teh rek ditugar. Hayoh wae koko tetengan. Tungtungna keplas wae nilas tamiang anu pohara panjangna. Dek dipake ngarojok liang ceuk pikirna. Keun bae teu beunang ku aing oge ari paeh mah moal panasaran. Nyi Putri kacida kageteunana ngadangu anu koko rasakan teh merukan Badugang Jaya nyusul ka jero. Tapi ari red katingali becongot tamiang anu sakitu lencopna ucas acos dirojok-rojokeun. Atuh pohara paureunana meuni peureum socana. Ras kaemut piwejang ramana enggal wae tek-tek teh dilemar. Ludahna kecrot-kecrot bae diburakeun kana congo eta tamiang. Barang Badugang Jaya geus ngarasa cangkeweng, tuluy wae tamiangna dipaut. Ari breh tungtungna tamiang teh menila mokot beureum. Cuk Badugang Jaya, teu panasaran aing geus paeh mah. Cerep wae tamiang teh ditancepkeun. Ari manehna mah ngagidig indit ka Cipaneung teung jadi ratu buaya. Sasakalana nu matak urang timbang cenah di mana mentasan walungan nu sakira aya buayana. Taradae keur ngakukeun maneh urang timbang. Nyi Putri barang uninga nu ngudagna geus eueuh di dinya, anjeunna oge lugay teras mulih ka karaton. Atuh Kanjeng Raja sareng Prameswari katut sanagara timbang pada Sukabunga. Walungan anu dikocorkeun ku Badugang Jaya terus bae ngagolontor ti mangsa ka mangsa. Jadi cikahuripan urang dinya. Lantaran ieu walungan teh nyanyian sawah di dinya. Urut dayeuh teh oge kiwari mah geus cara mangplang kacayan. Dak puguh dibedah dijieun sawah. Kitu cenah dongengna. Tamat cenah ya pamirsa. Sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.